Kang, teh nuju naraon ya? Nuju ngapalkeun drama sindiran bahasa Sunda. Oh, mohon gitu. Teh, sami oge nuju ngapalkeun? Ulah ditanya. Jadi di dia kelompok 5 pada mintonkeun drama sindiran Sunda wilujeng nyakseni. Balanjaan digantungkeun pek di bawah ku sedera, tepangkeun atuh tepangkeun wasta abdi teh keira. Loba gaya sabandungeun, ngagaya si Ganu HD, tepangkeun atuh tepangkeun wasa sim abdi teh Dede. Alungkeun atuh alungkeun eta piring di baksurin, tepangkeun atuh tepangkeun wasta sim kuring teh Arin. Aya buah dialungkeun di ditu aya buaya tepangkeun atuh tepangkeun wasta abdi maulidina. Ku si mama mah diantapkeun, ku si bapa mah dibela tepangkeun atuh tepangkeun wasta abdi Silvia. Babahnya dipelakeun dina sawah, tepangkeun atau tepangkeun demi abdi Afifah. Dina hiji poe aya barudak anu keur ngerjakeun pancen kelompok di sekolah. Biasa we geuning mun ngerjakeun euihna mah sok paciweuh teh. Ciga kaayaan ayeuna. Halo guys, welcome to Ada in My Lab seharian bareng Dede. Di sini aku akan kerja kelompok. Aku Halo, gayana tos teu nyareos bahasa Sunda ya deh. terserah aku ya, mau pakai bahasa Sunda atau enggak. Aya huma deket situ eta huma nu boga naranda. Nah urang sengat teh kitu aing nyareos ku bahasa Sunda. Strawberry, mangga, apel, sorry gak apel. Tong hejo padana. Nepi ka hilap jeroanana. Tong hilap urang ti Sunda. Nepi ka hilap ka budayana. Kaci amis jeung si Nanang balik teh mawa bakul. Lain kitu maksud urang deh, tamah heureuy hungkul. Oh nya wes keur abdi. Ayo ayeuna mah bisa diatur. Nya teh hayu. Teu kungsi lila, Dede jeung Mahul teh geus nepi di hareup kelas. Tapi pas maranehna nepi, maranehna manggihan. Yen anggota kelompokna can araya kabeh. Nah, can komplit ieu teh. Duka tuh si Dipa di ka mana? Kabur meureun jadi beban siga nama. Kumaha tuh nya? Cios kayak suka mana? Barang kasih apa? Pas atas ada mah orang kerja. Sopan tugas teh ngajian film pondok. Bade di video ku HP saha? Bade ngangge HP Abia tuh anyar meserna. Yakin bade yang HP eta mah numpang saena. Melikor mah ke Majalaya beusi karatna kancingna jadi jalma tong sok ria bisi berat ka dituna. Jalan-jalan jeung si Teteh balik teh meuli bawang. Abang ngomong pisan maneh bae kumaha urang. Ka Bekasi meuli teh di Inungna ku si Tia. Lain kitu ari maneh di jelema ria. Tah eta dangu. Punten ya, tadi kuring teh ieu nganter heula rencangan misalnya. Si Popo meuli teh manis balikna ka Majalaya. Tempo ieu ya artis datang di loba gaya. Kan mah budak sesare datang ulin sore wae. Kan masuk tengah digawe datang oge kalesek. Kamang Nana meuli permen, sina manisa eutik. Maneh nyeloba komen kan ge telah bisa eutik. Bapak-bapak meuli huut ari teh diantepkeun. Geus we tong rariwut buru we hayu tuluykeun. Gaskeun.